Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang Desang Abdi channel Eva Farida. Dina danget ayana hayu urang tataruncingan wilujeng nyakseni. Nu kahiji pamirsa, hayam naon anu sok ditengan ku jelema? Naon pamirsa? Jawabanana nyaeta hayam leungit. Aya deui nu kadua, Batman nginum Fanta, ada Superman nginum naon? Minum pas kejahatan. Naon bedana onta jeung kangkung? Onta mah di Arab, kangkung mah di Urab. Nu saterusna, tukang naon anu teu bisa ngitung? Naonnya pamirsa? Tukang foto. Kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina? Kasur ini rusak. Gajah naon anu sukuna 2? Gajah nu keur keprok. Huruf naon anu ngeunah? Nya, T. Naon anu bisa nangtungkeun sepeda standar? Hayam naon anu sukuna 1002? Hayam nu keur gelut jeung titinggi. Rancung lain landak, hejo lain tentara. Naon pamirsa jawabanna? Kaktus. Kasur naon anu matak nyeri? Jawabanna kasura. Pare naon anu teu ngeunah? Parea-area omong. Kapas 2 kilo, batu 1 kilo, lamun ditinggalkeun kana suku nyeri mana? Jawabanana nyeri suku. Kunaon tukang bakso nakolan mangkok? Ku sendok. Soleh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseut. Jawabanana kertas. Kaca naon anu nyeri? Kaca bok. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap? Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur gapu. Kaca naon anu seungit? Kaca piring. Kaca naon nu pangberatna? Kaca likan gajah. Hayam naon nu keur jengke? Hayam nu keur sondah. Ari sakintal bisa jadi 10 kilo. Bisa, lamun kiloana rusak. Aya balon 10. Bitu hiji, kempes 3, kari sabaraha? Kari salapan dan nu kempes teh ditiup deui. Dicekek beheungna, dieleketek beuteungna. Jawabanna gitar. Naon sababna ban sapeda anu tukang sok babari dugul? Balas capek mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban hareup. Naon sababna lamun anjing keur lompat sok ngaliuk bae ka tukang? Sabab teu make kaca spion. Kaca naon sok disada? Kaca
Upi cing pengmacakeun Paha 234 Din Pak Haji Samsudin. Sakitu wae tatarucingan dina danget ayeuna. Mugi tiasa seurinya pamiarsa. Hatur nuhun. Tong hilap di like, di komen, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.